Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, ayeuna aya nuju di mana itu ya? Di Ciherang. Di Ciherang, itu Saronge. Seperti biasa urang mah kukurilingan tah di gunung-gunung tuh. Pokoknya mah well lah. Yuk urang ngobrol-ngobrol aja. Jeung anu gaduh ieu na ieu. Kedapnya nya sok tonton heula we nya. Di like, subscribe, komen pokoknya namanya lah. Assalamualaikum Kang. Aduh, kumaha damang. Alhamdulillah. Itu sereng saya itu sereng saha? Kang Ade. Oh, Kang Ade nya. Kang Ade kumaha ieu? Suasana di dieu ayeuna di lembur naon teh namina teh? Ciherang. Ciherang, Ciherang Ciherang Kaler teh. Naon itu teh sehari-hari kegiatan teh? Biasa we di kebon gitu. Kebon? Ada teh aya di Nusanes di Oh, Mayuwati seuseuh kebon ya? petani lah jika teh karena hampir sadayana teh ka kebon we gitu sadedinten. Oh, tuh guys. Di dieu mah Cipanas mah kalau ka Cianjur nya ngebon, tani pokoknya namanya sayurannya. Macul ya macul. Macul tuh. Kang Laknaon Ade. emang ade, nuju laknaon rencana. Naon itu bari melak salada juga nama. Salada? Salada soalnya di dieu mah nu diageunkeunana teh salada. Oh, Khususnya salada cai. salada cainya. Pasokan salada cai mah wilayah Cipanas pangagungna di daerah ieu daerah Ciherang. Tuh guys, salada bisi nu butuh salada, tak aya ka dieu ya guys. Hari ieu naon teh masalah penjualan. Penjualan Masa anak, pemasaran anak gitu. pemasaran anak Pemasaran kemana, anak Kak? jadi sesuatu nama darongkap ka dieu jadi Henteu ka pasar. aya naon lah anu pengepuah gitu tangkulak darongkap. Jadi henteu ka pasar gitu teh. Jarang nu ka pasar. Jangan di antawisna aya nu ka pasar. Jadi ieu Cuma mah sesuatu nama nu dangkap ka dieu we gitu. tangkulak. Jadi ngaborongan di Borongan di lokasi di kebon. Guys, dia teh berarti seueurnya perkebunan gitu lah. Ari Termasuk salada teh berarti darongkap padinya. Anu Darongkap, butuh salada baraya ka dieu ka daerah ieu tah. metis. Tuh, bisa aya nu metis kitu nya. Ada ya antara petani kan merenang biasa sok diberok, diobat. Kira-kira teh sesuai teh tah antara pembelian jeung eta teh. Ku ayeuna mah jadi kumaha nya ari harga berak mahal, ari harga dagangan teu anger Tah kadang-kadang gitu. minang murahna Tah harga dagangan gitu. teh. Bingung eta teh kana. Kudu nama pemerintahan teh aya subsidinya. Eta Aya anu subsidi. diarep-arep Nah. teh, diarep-arep ku petani Aya teh gitu. subsidi. Ah, kumaha tah? Jadi kendala Kendalananya kendala petani kebanyakan. Naon? Mari kendala nama masalah nama dina obat-obatan mahal. obatnya. Ayeuna mode berak mahal. Nah, Sajabati berak mahal deui ayeuna. Kadang-kadang aya aturan hese. nya. Hese teh hese duitna, lain hese berakna. Bener gitu nya. Mah babari kan hargana Jadi teh mahal. sesuai jeung Ya. eta merenang Jadi, penjualan. Rencana ke depan harapanna ka hareup kumaha Harapan tah? mah kumanya lamun teh mah ayeuna aya bagian ti pemerintah gitu anu nyurvei teh mah atawa kumaha lah anu nyaaheun ka petani gitu. Nah, Bisa turun langsung ke lapangan dicek. oh gitu. Jadi saya ke lapangan ayeuna ditanya saurang-saurang bener henteuna lain babarawakan misalkan bisi bohong. Ah, Tah kan ari kitu mah katingal ieu meuli berak sabaraha, tidak sakotak teh sabaraha kiloeun berak mah. Oh, Terus harga dagangan di kebon di dia di pasar mah kareuneup antara murah mahal wae gitu. mahal wae nya. Tapi bagi hari petani di- mah beureunya. di petani mah pan tah kemun teh mah hayang nyaokeun harga hayang nyaokeun harga mah hanteuna jeung anu ngarasakeun pan petani ngaranna. Tah gitu. Jadi balik deui ngeunaan ieu teh para petani teh ka pemerintah deui. Punten Bapak jadi gitu teh nya. eta, Ieu teh ayeuna petani kusabab langsung ieu anu ngobrol. Nya nyuhunkeun pantosana gitu Bapak-bapak anu aya di Kabupaten Cianjur. gitu. Oke, Mohon. khususnya Jawa Barat intinya. Jawa Barat khususna gubernur pemerintahan lah ka pemerintah anu terkait begitu Ah, di bidang pertanian segala rupa. Nyuhunkeun pantosananya. Nya gitu meureun. Tah gitu ya. Mun teh mah ayeuna ieu tina ieu channel atau tina ieu berita ya mudah-mudahan dugi ke pemerintah terkait gitu ya. Insyaallah, Sahawi insyaallah sayeuna dugi ayeuna lah. Keluhan abdi sebagai petani gitu anu ngaraoskeun ya di Kampung Ciherang hoyong aya mun cara teh malah bantosan kumaha solusina supaya harga berak, harga obat, harga bibit bisa murah lah gitu tapi pepelakan atau jualan bisa mahal. Nah, gitu. Ini mah seimbang lah ya antara modal jeung penghasilan Nah gitu ya. gitu. Jadi ayeuna mah ngadu keripuh we. Ngadon ayeuna ieu we leungeun anu kuat teh. Ari jang meuli eueuh. Petani teh kadol daki unggul merenang. Nah, gitu ceritanya mudah-mudahan ya dugi ke pemerintah setempat keluhan-keluhan di para petani anu aya di Kabupaten Cianjur.
Kang atur nuhunnya aja sebetulnya. Punten ieu bari soalna bade di live kan ya diatakeun. Beda upload teu naon ya. Saya mudah-mudahan Nuhun, ya. lancar, mudah-mudahan dugi tah kana terkaitnya. Nuhun. Atur Kang nya, Ade. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paktos we ka sadayana ya. Mudah-mudahan aya perhatosanana. Amin.